sabara tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina Alfiyah dijelaskeun najau ya Rabbi nuhan wa mastajabdalahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman. Coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak. Bayangkeun ku urang coba, lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India, langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan, di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran,